engalna nu kacarita muru-muru catur mipir-mipir kana galur carita ieu engana carios Aki Panyumpit barang kenging pangangken pisang putri kacida pisan bingahna lajeng malihanan dicarioskeun ieu wireh Aki Panyumpit pangnadugi ka dieu teh nyaeta dilantarankeun ngumban timbalan ratu pikeun nyaeta moro lutung aya tugas khusus tah kitu Aki ya kaula ayeuna ridho pisan ieu lutung dibikeun ku kaula pek bae pek bae rek di alah malah mah kosi disumpit cik bae kahaturkeun kanggo salira Aki canak Aki itu kusi hese itu kusi lewat ya teu kudu susah-susah ditewak lutung semua lutung kumaha dikadaek milu jeung Aki Panyumpit di dieu sang lutung nyarios dina batina nyaeta ka ieu sang putri Nyai tuturkeun wae akang ti kaanggangan tuturkeun wae akang ti kaanggangan kalayan widi Gusti engke di ditu urang bakal tiasa nyalametkeun tina ieu rereged atuh engana nu kacarios ieu lutung dipasrahkeun ka Aki Panyumpit kalayan disarengan ku walengser anu teu weleh satia nyarengan ka mana wae ieu Aki Panyumpit lumampah sahinga ieu kaayaan Aki Panyumpit engana carios dumugi ka ieu karaton Pasir Batang Sampurasun Gusti Ratu Sampurasun ieu uak parantos cunduk kaulanun Sampurasun ieu Aki oge ayeuna parantos ka dieu deui Gusti Ratu kumaha Aki kumaha walengser meunang naon rupa hal anu dipikahayang berhasil tugasnya berhasil hatukan tenan we kenging mah Gusti sukses ya itu tayeuna itu di dapur karaton Samara geus sadia atuh engana carios ibur salelembur ear saja jagat wireh di karatonnya eta baris ngayakeun upacara tumbal sarana ari anu jadi tumbal nagara atanapi nu jadi tumbal sarana di ieu nagara Pasir Batangnya eta hiji lutung anu kenging moro Aki Panyumpit kitu nu kacarios di dieu walengser cakah cikih deui wae abong tugasna ieu walengser teh bagian kokobot aduh Dedi aing tugas deui wae yeuh kakarage eureun itu semuanya anggar capek keneh wae abong kuat adat yang mah kumaha ieu kumaha watek heueuh kumaha gaji eta mah anu gaji da ua ge ari gaji mah teu mireuseupeun gede Dedi ngan capek nage gede deui kitu dari berjalan burung mah konser abong heueuh abong ua mah cicing dina curug baturnya eta enak mah cicing dina delman batur mending atuh cicing dina delman batur mah ai si laing masih keneh jadi tukang delman ayeuna dari Spanya bakanana Dedi Dedi kagamar meureun kabayang di karaton ayeuna sakieu riweuhna euy berbacang pakewu meureunnya nu mesek kalapa mani loba nu keur meulahan suluh mani dokdak
nuker mirun seuneu di dapur meni naklek tuh. Sak-sak sik-sik bae aya benernya. Heeh. Eta teh cenah bejana arek nyieun angeun kari. Kari naon tan enak biasana? Kari lutung kapan ieu mah beda. Ari biasana mah uncal, sapi, banteng nu di kari teh Dedi. Anu pangaraosna mah aya kari teh. Kari naon? Kari ngakan. Heeh. Anger sia mah. Atuh di dieu walengser batur sibuk milu sibuk batur riweuh milu riweuh maklum lengser. Meureun pibasaeunana teh kieu Dedi lamun cek pantun Abah Rasim teh mah. Rasim tah. Aduh. Dang dan deui wae walengser dang dan deui bae. Geus dangdan di mana? Dang dan walengser dang dan rek midang bari bubungahan jeket salawe dipake sendal salaksa kabeh di ajaran boga beno 1000 ge kabeh ditumpuk dina hulu nepi ka walengser arek nyemah tarang can tepi beno mah geus tepi kana tembok Adek nanti na temboknya. dang dan walengser dang dan rek midang walengser rek midang bunga lepangna mani ngadedot jika entog menang nyabok maklum walengser nu gendut kaberat-berat ku awak Magedan. buru cenah walengser ieu angeun sakedeung deui samara geus asa kumaha ieu lutungna ke heula cenah punggawa sabar Can dipucit keneh lutung. ieu uah keur dangdan heula ngasah bedog oge nepi ka 7 minggu Bahaya seukeut meureun. balas ku hayang seukeut teh Yang namanya srung sreng walengser ngasah pakarang ngasah bedog di rorojok ngasah tumbak di papara ngasah keris di gagaris geus acan cenah walengser acan cicing Asah deui. acan can geus keneh Lamun hayang seukeut mah biasana 3 tahun setengah eta asah teh. atuh meureun moal kaur geus walengser ieu teh nyieun tumbal teh Kumaha ngarina atuh? ah dagoan we cenah cicing Lanjut. maklum walengser sok loba pisan paningkahna nyorang kana paribasa abong-abong beberenyen ngan henteu we disebut beger pakokolot eta walengser di dieu walengser matak kese nu nganduk ngadagoan matak lali nu nganti-nganti kitu paribasa PHT bener ya. matak capek kana hate geus acan walengser cenah Rapih jika ada ayeuna mah. acan ke heula ieu jaket salawe siki deui can diajaran Makanya dengan kulit gitu ya. aduh tadi ngasah menilila ayeuna di pakaian lila keneh wae walengser lempang ngadedot jika entong menang nyabok estu taya purianeun lebeut ku poyokeun remeuy ku geuh-geuyeun walengser teh Abung jadi sabiwir hiji benernya walengser mah. abong jadi sabiwir hiji walengser cenah geus cenah ayeuna mah ieu kaula dangdan Lah, kali mencit. geus sok ayeuna mah rek di mana cenah dipencitna hayu tah Dedi da teu weleh ari ua mah batur ua nu satya teh iwati maneh euy Mana ge bareng. ka mana-mana ge bareng nya Ded Kamari teh kutuk ge bareng di kebon kapol. nya susah senang lalui bersama paribasana nya Ded Kan aya nu beda teh Kang Dalang. naon Lamun udud mah teu bareng. nya dadalangna teu beukeun udud pan cenah
Ari alasan cenah miara kesehatan padahal mah teteh yang awet duit si eta mah. Padahal di batuk mah bareng biasa sarua jeung Nya batuk mah sarua. Lanjut. Aduh. Kuat teh bagian mencit lutung ayeuna teh. Gampang lutung mah. Heeh. Cara-cara mencit lutung hayang apa? Kumaha? Mimitina lutung dicekel. Dicekel. Tah geus dicekel terus ditalian. Nya. Geus ditalian terus teh walengser eta tukangan lutung. Oh bari nukang aing teh meureun nya. Bali ieu bisi tetega. Insyaallah lutungna leupas. Ajurumuskeun ka kabi sia mah. Lutung bakal kabur. Nah, Dedi. Lanjut. Ayeuna mah urang hiburan heula we memeh naon teh? Memeh buncit. Heeh, memeh barang pencit da bedog geus seukeut ieu. Tenang, bedog geus seukeut terus eta bumbu geus siap. Wah, geus kasep deui ayeuna mah. Heeh. Sanajan dangdan meuni naon teh? Salaksa sena di ajaran jaket salawe dipake paribasana. Nama geus sena capit. Tungtung nama anger we sena capit. Nu dipake mah. Da itunya ieu lebar kapan Dedi? Heeh, duh. Heeh. Lanjut. Duh, muga-muga urang Subang lalajo nya euy Den. Terus kami Pak Kuwu. Heeh, tangke. Uat teh boga kawawuhan Dedi. Di ditu teh, walengser teh. Nya Di Subang. di Subang teh nya eta aya Bapak Kuwu disebutna teh Batara Kuwu Surlayana. Heeh. Eta teh pen. Oh. Kang ade pantun begitu Pen berat dang yang Sunda official teteh pen berat teteh. Ngadungakeun ka Pak Kuwu. Heeh. Sing sehat selalu. Tah kitu. Gampil rezeki. Bapak Kuwu eta teh Bapak Sasmita asli nama Dedi. Nya, duh. Ira cenah Pak Kuwu balik ka Pangandaran menawi. Teuing ke meureun geus lebur kiamah Dedi. Bade cenah ka dieu plesir. Heeh. Budak SLB nu rek plesir mah. Udah kesehatan, udah bersama. Heeh. Antos atuh panginten ku di lingkung seni dang yang Sunda di dia. Aya Mang Ade Pantun cenah di dinya heuh. Aya Kang Uyan. Kameramen. Aya Kang Yitno. pokona mah diarantos we ku sadayana nya Den. Urang hiburan yuk Den ah. Mangga lanjut. Saogera Den maneh bisa keneh nyuling. Tresna mekar. Tah. Tresna mekar yeung. Sok sing bener sia teh. Suruh padana sok. Tah, eta heueuh sok. Yuk ah, jadi Cuy ah. urang pelesir ka dago pakarnya Den. Bakar kene. Heeh. Dago bakar ke bebenangan. Heeh. Tresna mekar ieung di dago pakar tuker paheung janji bakal sauyunan tepung rempung jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji karuntuh buah kaung ricitna manuk jeung seorna angin Dedi aing salah melit asih hariri oyad nadahan musikeun rema panangan lempang mapai
mapai ta endahan dago pakar geus nganteun ka pangantenan dago pakar langgeng ngantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngarekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring paca nahaja arep malaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun dedi kaguhan nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat nu barat. Duh tobat cenah dedi euy. Cek sinden ti Subang peuting ngabalesan cenah kadalang pantun tobat cenah kitu. Aduh. Geus atuh waleng share tong lalaguan wae. Buru-buru ye. Hayu atuh. Enggalna nu kacarios ieu barang sagel-geleun ieu lutungna ditugel janggana ditigas adegan di dieu ngadak-ngadak aya hiji kaajaiban ngadadak ieu lutung bisa nyarita kalayan kieu cumarita ieu sakadang lutungna share naon sia make jeung share wa kitu sia teh abah mendak naon share naon atuh sia teh cicing sia teh kapandek dipencit kaula aya pamenta samemeh dipencit share cing hayang menta naon hayang numpak dokar aya si Dedi batur kami bisa yang numpak parahu hayang numpak parahu aya tah di Bojong Salawe di Bukapilani aya parahu wakarsin aya lain hayang nu kitu share hayang naon atuh sia teh kaula mah aya kahayang hayang dilepaskeun heula ieu rante kaula hayang nyaho karaton Pasir Batang jiga kumaha bebengokna karaton share oh duh aing mah Dedi geus tanggal di wae kumata hanas bedog diasah 7 minggu hanas tumak diasah 7 bulan hanas keris diasah 7 poe ieu lutung aya pamentah yang nyaho karaton cenah memeh paeh atuh di dieu kacarios waleng share unyukannya eta ka Ratu Purbalarang anu kalersan ieu Ratu Purbararang teh ngawidian sakadang lutung hoyong terang kana kaayaan ieu karaton kitu kajantenanana ngandih ka ieu Nyi Ratu Purbararang ngandih ka bari pinuh ku amarah kalayan gegejret anu taya hinggana wireh ieu sakadang lutung seueur pisan paningkah Paman lengser sok geura bawa eta si lutung kurang ajar teh kunyukna cenah buru-buru sina buru-buru cenah hayang neuleuh karaton keun bisi paeh penasaran bisi ngajadi ngaririwaan urutan
turutkeun bae ka hayangna. Atuh di dieu walengser ngagidig deui wae. Kalayan nyanak ieu sakadang lutung eta kalebet karaton, kalayan dilebet karaton rantena dilepaskeun kitu kaayaanana. Tah, tung. Ayeuna sia geus aya di dieu. Sia, sok hayang naon deui? Sher, lepaskeun rante aing, Sher. Aya kene pamenta cenah eta, Walengser. Aduh, ieu mah bener-bener nangakeun lutung. Matak panjang lalakon ieu teh. Padahal ieu teh diburu-buru jeung rek indit. Iya, ieu padahal teh. Sok buru-buru atuh hayang naon deui sia teh. Hayang dilepaskeun eta ieu rante anu jadi baba nu ngabana ka kaula, Sher. Atuh di dieu kalayan teu ngemut anu kaos deui ieu Walengser. Rante anu ngababudet ieu sakadang lutung es tuning di uculan. Anu kajantenanana ieu lutung gagalacangan dina karaton. Ngamuk nguwak ngawi kaayaan. Atuh saketik prajurit gimpir salaksa tantara ear surak amal-amalan kajantenan ieu lutung ngamuk nguwak ngawi. Di dieu aya lomari tijungkir, aya kursi paburantak, aya singgasana kerajaan. Diacak-acak ieu ku lutung. Meja ngagoler meja. Meja paburantak kitu kaayaanana. Batur. Lutung ngamuk batur. Ngamuk aya ngamuk ala cilaka. Hayang naon cenah hayang naon? Atuh para prajurit pasir batang ieu es tuning tihotan anu kaya papadana. Sibuk ngadadak aya kagiatan di karaton. Pakewuh anu tadina teu kaukur. Kaayaan kariweuhan anu teu dirancana dianggalna kitu kajantenanana. Atuh kajantenan ieu lutung dikepung wakul buaya mangap kaayaan. Boro bener tentunya. Mung di dieu ieu lutung dikadeku pedang teu mempan, ditusuk ku tumak teu tirak, dibedil es tuning teu gimir. Komo deui ditonyok ngan ukur melong. Dikepret kaayaanana dikepret ngan ukur ngalelehek. Ya, sugema aing sugema. Geus ngamuk kieu mah. Jongjon ngamuk ya. Aing geus mangmaleskeun ka nyeri ka Nyi Mas Ayu, Putri Purbasari heueuh. Geus punah aing paeh oge teu panasaran geus kieu mah. Atuh di dieu teu kagamarkeun kumaha amarahna. Nyi Mas Dewi Purbararang barang ningali ieu kaayaan atuh ieu Purbararang nyaur nyaeta kakasih atina anu aya di Pakuwon Tegaluwuk nyaeta Raden Indrajaya kitu kajantenanana. Lengser sibuk deui wae. Sibuk deui wae. Bagian mencit ayeuna Walengser. Tadi bagian mencit teu tulus. Ayeuna bagian naon atuh? Ayeuna Walengser kudu ngagidig ka Pakuwon Tegaluwuk nyaeta kudu ngawartosan Raden Indrajaya nyaeta papacanganana Purbalarang kitu. Kita nembak lutung meureun. Nah. Di dieu teu kacarioskeun kaayaan Walengser. Margi upami dicarioskeun Walengser bakal amek-amekan
lutung wa dilarut catang dirempak itu kaayaanana anu init digitik nu dagang dicarekan Lukor lempang ditajong. deui anu keur lempang ditemprang anu keur diuk disuntrungkeun ku walengser ku aral-arana ieu lengser dititah wae Lukor ngagoong. komo nu keur ngagoong mah dirojok malah anu keur ngamera ge anu leuwih karunya mah tukang kamera kanca Kumaha ta? didangheulakeun ka tukang majar maneh ngarah sidik bebeungetanana kitu kalakuan ieu walengser aral jeung aral kaayaanana maklum ai walengser teh nyaeta salaku suku anu sambung lemek biwir anu sambung lengkah malah tiasa oge disebatkeun walengser teh goong lempang kitu kajantenanana kacarios ieu atuh Raden Indrajaya parantos nyaeta kabantun ku walengser kalayan ngandika ieu Raden Indrajaya maklum ieu Raden Indrajaya teh hiji tokoh raksasa atanapi hiji buta Jadi kasaktianna luar biasa gitu. kasaktianana luar biasa tiasa kagambar ke urang ari buta teh aya 3 bagian anu kahiji buta baheula anu kadua buta ayeuna nu katilu buta syariat kitu kaayaanana nurutkeun ieu carita bedana buta baheula jeung buta ayeuna ai buta baheula mah ngahakanan daging jalma kanca nya ari buta ayeuna mah nu didaharanana teh kesang batur Disebutnya teh buta terong nya nu kitu namun teh buta tuli. tah nu disebut buta ayeuna teh nyaeta lamun ngagawekeun tara muruhan lamun itah tara mayar majar maneh teh cenah amal ibadah kitu cenah kaayaanana Deui cenah tah. Kamu ngajuk tara mayar. tah eta diantarana tah ieu nu dicarioskeun mah buta baheula kan Buta baheula. nyaeta buta awak Lain buta milenia lain ya. lain awakna gede ngajungkiring lir gunung anakan upami saur paripaos bahasa pawayangan teh mah gengnya saperbala sewi duh aing mah dalang pantun nangelkeun dedi euy Mata aing geus capek ti tadi Lajang we lajang. mani dilajeng we nya euy lah capek-capek aing barina ge kagok daek ya kagok daek. heueuh ngan pedah ari aing mah ieu teh keur naon teh keur ngobrol jeung audien ieu teh heeh jadi supaya ka audien teh tereh nepi jadi carita teh ulah monoton teuing Nah, divariasi. nya tah jadi uat teh bieu teh arek mencit lutung teu tulus panitah datang deui wae Jol deui wae panitah. lamun cek dina lagu mah meureun jol anjeun nitah deui kitu jadi dibahas Itu hari abdi negara mah. heeh Referensi ieu datang deui. nya Raden cobi atuh Raden cing kumaha kasangeman salira teh sae unyukeun we engke di Gusti Ratu nun wah ngualengser ngaring aing mah nyanggup bae ngarek ngumaha oge sabab ngaing teh ngabogoh nang nyaeta ngabogoh namur balarang Bebenana manunya. ngaing teh hiji di ngantara dua lalaki nganu dipika bogoh nyaeta ku Nyi Ratu Murbalarang atuh sanes Murbalarang Raden Purbalarang panginten maduli teuing da aing mah geus ngieu ngomongna Bakat eta mah. cunuk jauh hama burung cunuk angang hama burung datang tebi hama burung kasungsi ieu walengser anu diserengan ku Raden Indrajaya hiji tokoh pakuwon ti Tegalungu
parantos kabantun ka ieu karaton Pasir Batang. Ngandika ieu walengser kalayan melas melis maklum ku capek. Aduh sampurasun Gusti Ratu kaula nun ieu uwa culuk deui nun Norojol deui ulah. uwa ieu culuk deui cing pirig ieu aing capek. Sabar bae deui ya. Sok bohongan. Ngandika atuh ieu nyaeta Sang Ratu Purbalarang Estuning dina kaayaan Bumira nu taya padanna wireh papacanganana parantos aya di payuneunana. Ameng Kakang Indrajaya Wilujeng Sumanga Wilujeng Sumping Kakang. Wilujeng Nyumping Nyi Mas Ratu. Bebebku. Wah, ngaya naon ieu teh mangna nyauran Kang Akang. Nyeta kieu kaula nun ieu teh kaula teh moal kasaha deui munutnya tulung anging kasalira. Kasalira papacangan kaula bebene kaula anu estuning dipika cinta beurang jeung peuting ku kaula. Teu aya deui anu aya dina hate kaula anu sumare dina hate anu sumaramah dina bayah. Gimana anjeun? Lain Gusti Ratu bisa oge ngarayuna nya euy. Bakem pada ngarayu. Cacakan beungeut kuraweud haseum oge ai rayuanana mah romantis ya Den. Eta disebut rayuan kampak eta. Oh. Ukur balarang dicarioskeun kaayaan di dieu karaton atuh. Sareng sena ngadangukeun katerangan ti Dimas Ratu Purbalarang ieu Raden Indrajaya nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan. Raraina beureum eceu ilir beusi atah beuleum kitu kaayaanana. Ngandika ieu Raden Indrajaya bari ngegegedig ka ieu karaton saingga ieu karaton Pasir Batang ingeung ku gegebligna ieu Raden Indrajaya maklum awak buta diri terahing reseksi. Kurang ajar lamun ngitu mah ngaraton ngabogoh ngaing di ruksak. Mira kadar lutung sagede peuti. Waing dihakan nya. Atuh barang ngadangu susumar na Raden Indrajaya. Lutung anu nuju muwak ngawik ngacak-ngacak ieu karaton. Nyamperkeun nyaeta ka ieu luareun karaton kitu kaayaanana. Kalayan di dieu Raden Indrajaya kalayan lutung nyaeta ngayakeun perang kukuh perang dadali. Perang bubat paripaosna. Seret siniredan banting binantingan itu sakti ieu sakti itu gagah ieu gagah. Sahingga kaayaan di karaton Estuning ibur anu taya papadana. Dibanting ka kidul ragrag di wetan, dibanting ka wetan ragrag di kulon. Sebuah perang di karaton minah ka pasir sahingga ieu pasir bulistir Gunung Garundul kaidek nyaeta kuno ieu peperangan. Atuh dina pamustunganana Malajengna Raden Indrajaya kawon kasaten nyaeta ku ieu sakadang lutung tina penjelmaan Guru Winda. Barang nuju kitu atuh sumping ieu nyaeta Sang Putri Ayu Purbasari
ieu Nyi Mas Purbalarang aya di eta tempatan. Teu Mas, oleh nutur-nutur nu keur tarung nyaeta ngalang-langan kanu perang. Ai geuning eta si Purbasari aya ka dieu. Si kurang ajar, ratu hina, ratu geus teu payu. Ratu bodoh bener. Geus kahayang Mas teh geus we ngajedog di leuweung. Gitu jeung lutung bener. Teteh teu kenging kitu. Saleresna marai mah awon-awon oge. Memang salira teh awon-awon oge nyaeta lanceuk abdi. Heueuh ari maneh mah karep arek ngaku ngan aing mah moal ngaku. Dabongan aing teh kalindih ku sia. Kasiap bener. Aing teh kasiap kanyaah. Abong aing mah anak selir. Inteu kitu teteh atuh upami kitu mah hayu we urang mingpin karatuan sasarengan. Mustahil sia sakursi diuk duaan. Eueuh aya istilah dua kursi, aya oge dina lagu. Tapi aya dua lalaki mah. Boro-boro dua kursi aing mah masing dua lalaki ge hoream. Atos atuh teteh teu kenging sempaka piguyon ayeuna mah kieu wae. Mending dua mobil enak mah. Naon anu dupi ka hoyong ku teteh? Aing mah hayang nempo maneh teh ngajampana bugang, hayang nempo maneh jadi mayit. Bongan maneh teh jadi saingan. Nempo sangsara bener. Nu matak aing teu weleh nangtang ka maneh nepi ka aing nitah mangnewakeun banteng lilin anu luhurna sagede saung atuh. Aing di dinya hampir kawiwirangan sabab eta banteng teh ngamuk. Tapi geuning ku sia mah ku sakadarnya eta ditungtun ku buuk sakurenan geuning bisa taluk. Lulus banteng lagi nya. Ih teteh. Ari pangemut kaula mah eta mah tos kersaning Hyang Agung, tos kersaning Gusti. Da panginten urang teh saliring-liring dumadi sarengkak saparipola urang mah teu tiasa naon-naon. Ngajedog sia mah tong ngomong kitu. Teu butuh aing mah teu butuh nu kitu. Teu butuh ceramah. Teu butuh. Ayeuna mah mending kene. Sok mending kene pakuat-kuat kakawasaan jeung aing. Urang pakasep-kasep kabogoh. Nah, nya eta meureun dinya tah. Teteh upami bade pakasep-kasep kabogoh mah tangtos kaula nu kawon. Sanaos kabogoh salira atanapi bebene salira bentukna buta oge da itu mah jalmi. Heueuh kawilang sia mah kawilang abong ratu teu payu rajeun bobogohan jeung lutung. Di dieu barang nuju paseueur-seueur saur antawis dua putri anu benten pasipatan. Atuh ieu Raden Indrajaya ngulumruk leuleus katibanannya eta pandeungeuna ieu lutung. Kalayan ieu lutung lami ti lami buluna purutul. Amro meureun. Awak hideung lami-lami miar-miar jadi bodas. Lami ti lami. Ieu sang lutung teh ngajangelek janten hiji sinatria anu cahyana milang-milang. Di dieu kaabung seungit kasturi angin-anginan nawiskeun ieu satria. Satria binekas turunan ti kahyangan kitu kayaanana. Kanca Kulan. cunuk waktu ningang mangsa nitih wancin mustari kaula geus rubah wujud deui sakumaha supata jeung ibu. Sujud syukur kanu agung mujabrata Hyang Mahasukma kaula teh. Muji syukur wireh kaula teh ayeuna wujud geus balik deui ka asal. Kaula guru minda nu baris bebela ka putri nu keur sangsara kanca. Dua kapalang bebela mah. Gitu.
sok siap Purbasari rek kumaha kalakuan ayeuna maneh. Maneh teh ayeuna geus teu boga naeun-naeun, ratungan kariurutna raja ngan tinggal ngaranna wungkul. Ayeuna mah kaula nu kumawasa di Karaton Pasir Batang hayeuh sia maneh rek kumaha ayeuna. Ngomong naon? Sok geura nyarita rek kumaha. Pak sok pok. Teteh. Raya panjenengan mah teu geuneuk teu maleuk-mek estuning caang bulan 14 Jalan Gede Sasapuan Balumbang Timur teu aya naon-naon. Mung upami teteh ayeuna bade nangtang pakasep-kasep bebene mangga kurai baris diladenan. Lutung ka dieu. Nyai, ayeuna mah akang teh sanes lutung deui. Tobat. Nah salira teh saha ieu teh salira teh? Cobi gerawak cagera balaka data di manu aya di dieu teh si Utung. Nah bet ieu da janten hiji sinatria nu kasep ngalempereng koneng cahayaan. Buah si Utung leungit barang. Saha engkang teh saha? Mas. Akang peryogi ka uninga ku salira. Wireh akang teh hiji turunan ti kahyangan nyaeta putrana Kangjeng Ibu Sunan Amu. Anu cenah mah Kangjeng Ibu Sunan Amu teh kapungkur ka akang kantos amanat dina waktoskeun akang nuju di kahyangan. Kek di mana hidup ngawujud lutung bakal lungsur ka marcapada. Ngan meureun di dinya hidup bakal dipika cinta ku hiji mojang turunan raja. Tah ayeuna geuning kabuktosan salira micinta ka akang ti lahir tug nepi ka batin estuning ku akang katampi ku asta kalih kasangga kalingga murda nyai. Oh janten salira teh ieu teh rorobihan tina si Utung tadi. Leres Mamalihan anak ti si Utung. ta geuning kitu teteh cobi ayeuna teteh bade kumaha di dieu Mas Purbalarang nandang wiwirang di kolong catangnya gedenya panjang manah leuwang hati ringrang kitu kaayaanana. Tobat teuing jagat Dewa Batara. Jagat Dewa Batara ampun teuing. Saha eta lalaki meuni kasep-kasep teuing saha? Purbasari. Saha eta lalaki? Tah ieu anu disebat bebene kaula teteh anu disebat si Utung tadi. Dina kanyataanna nama ieu si Utung teh nyaeta sahiji sinatria putra dewa ti kahyangan. Teu kagambarkeun dina carita atanapi dina basa sok sanajan sakumaha endahna bahasa. Oneng baluweng na Nyi Mas Purbalarang ngaranapan ieu kajantenan. Sahingga ieu Nyi Mas Purbalarang amuk-amukan nguwak ngawik kitu kaayaanana. Namung dina kaayaan kitu sasumpingna nyaeta ieu raja sepuh Prabu Tapa Agung atanapi Purba Nagara nyaeta nu ngabegawan di hiji leuweung palih ti kaler ieu karaton nyaeta anu kaleresan ieu nyaeta Sang Begawan Tapa Agung Resi Tapa Agung teh nyaeta nguping wartos ti salah sahiji rakyat Pasir Batang. Wireh di karaton aya kajantenan anu matak pakewu. Sahingga sumping ka ieu karaton ngandi ka ieu Sang Begawan. Be anaking anak kula.